dipengaruhi oleh suku katanya. Nah, upami orang disundakeun simkuring panginten agentos ngaganti aksara tina abjad nu hiji kana abjad sejena tanpa nitenan ucapan suara kecapna. Teh eta lengkah ieu teh kedah dipahamkeun heula. Nalika urang parantos paham hartos perkembangan sejak aksara Sunda. Salajengna aya kaganga cajanya tadana pabama yarala wasa. Aya runtuyan aksara asing nyaeta aya 7 nyaeta fa kafa syaza syaka. Terus ayeuna aya aksara dasar aya 10 siki nyaeta hiji ya tiasa tina 0 mangga hiji 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aya 10 mah ge hiji sareng atuh salajengna ieu aya 5 kalimat nyaeta ari panandasora vokalisasi disebat rarangket. Rarangket aya 3 rupa nyaeta anu peunana di luhur, anu sajajar jeung di handap aksara dasar ngarageuna. Sebabna teh upami anu ngarageuna nama aya sabaraha? 18. Atanapi disebutna teh konsonan ngarageuna. Aya deui runtuyan aksara asing aya 7 aksara anu sapertos ieu anu sapertos ieu eta panginten gampil ibu sareng mah entong satu acana menyebutkeun hese entong masukkan mindsetnya ke dalam pemikiran uring bisa nah itu jangan acana naon geus hese eta teh soalna kan doa. Salajengna tah ieu nya anu kadua urang bahas runtuyan ngarageuna atanapi abjad aksara Sunda baku teh aya 18. Kulantaran ieu runtuyan digawitan ku kaganga janten aksara Sunda baku sok disebut oge aksara Sunda kaganga. Ibu sareng bapak tak ieu nu kieu upami urang mendak ningal simbol sapertos kieu teh disebatan teh ka. Ieu ga ieu ta anu ayeuna mah versi 2013 ieu panginten ja nu dianggo teh. Tah ibu sareng bapak seueur anu kieu butini urang teh kudu ngindung ka waktu. Nah bapak ka zaman janten ulas teh di dinya urang tetep we ngalageuna anu dipelajari. Sementawis di luar negeri atanapi batur mah atos diajar aksara Sunda teh versi 2013. Ari urang diajar teh eta we atuh panginten kita mangka kaelehkeun kudu sanes. Anu sanes tos majeng urang masih stay di dinya. Kumargi dina ngalageuna aya beberapa bagian sakedik anu memang robi. Kutuntutan perkembangan era digitalisasi pangintennya. Lajeng ieu anu sok janten ribuh teh ieu tah. Da abdi mah cenah ngerjakeun teh sanes kieu. Hello, saur abdi teh. Hayu atuh urang sami-sami ngalengka. Hayu atuh urang dina poin 8, ulah dina poin 6 wae. Ayeuna saurna teh dina peraturan kenging pupuhu urang jakna teh sapertos kieu hayu urang angge. Ya. Utamina mah dina pasang kiri. Upami urang teu nyanggi kana numbutkeun aturan juklak sareng juknis anu dianjurkeun dina acara pasang kiri, da urang kumaha bade kenging. Seueur eta teh aturan dina lomba juklak sareng juknisna kedah ngangge versi 2013. Ari urang aya we 2008 atanapi 2000 atanapi ngalageuna atuh meureun urang moal kenging penteun. Henteu aya lepat mah dan sami aksara Sunda namun urang kedah numut kana aturan lomba. Tah eta anu seueur
miskomunikasi teh salami ieu teh. Da abdi mah cenah ngalageuna, da abdi mah cenah Persina 2008, da sami asal sudah muhun, tapi upami jumlah sareng juknisna aturanana kada mangge Persi 2000 serta termuda ayat 13 kemas kana lagu. Abdi simkuring painter ngage lagu teh leung etanya biasa. Aya mata aya anu versi lengkap diluyukeun sareng lagu. Nya tiasa ibu sareng bapak ngadownload nyalita. Cing cangkeling manuk cingkleung ka kitu nya. Jadi saya bikin linknya Bu. Tah. Iya. Balapati aya di atas Eagle. Orang widenya ngiringan sosialisasi peraturan bupati Kang Elan di KBB sareng Bu Lilis kalasan Bu Lilis mah meuni dihaleungkeun teh paminu kieu-kieu teh kana pupuk tuh nya tiasa di tadi oke hayu batur diajar aksara Sunda tah ibu sareng bapak panginten mangga eta mah divariasikeun nya bade digentos mah kana lagu naon gitu bubuy bulan bade enggak terlaku ibu hoyongna kanu lagu anu top video